Lamun jelema resep kana onani punten akalna bakal terjadi. Setiap waktu ieu budak kaayaan stres, loba pikiran, hayangna teh lamun keur jenuh hayangna onani wae. Panyakit nu paling hese eta. Lamun ciri awewe nu salehah mah geuninganan para jamaah sadayana lamun beres salat isya. Eta tidinya pamajikan teh geuning semprot kanan semprot kiri, lain di autan atuh singkira we make autan loba nyuk teh atuh sarakina bil barakah wal karamah sya'abdul qadir wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha. Dan bukti payun diulang sami-sami nyanggakeun pujian sareng puji kadat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat wa salam lahirang terlibahkan kajian alam masalah habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebayan kita terkurang sadayana saking sahabat umat kita di Rasulullah min Allah Al-Qur'an. Loro timan Mustafa wa Rasulullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kurang sadayana alhamdulillah parantos naoskeun manakib naoskeun zikir galayan urang tawassul insyaallah mudah-mudahan urang sadayana aya di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalian yang pura segala dosa orang sadayana Allah termasuk mudah-mudahan orang sadayana ujian kerjaan takwa Allah dan amin ya Allah. Alhamdulillah para jamaah sadayana yaumi insyaallah kurang ngalajenkeun tina pembahasan anu bersangkutan sedian kewajiban dina adus para jamaah sadayana termasuk dina ngalakonan sakumaha mengajarikeun hiji nyata terjadina wajib adus. Di dia para jamaah sadayana memari urang ngebahas wa qulul maniji di mana orang kedah nganyahokeun dina rupa-rupa anu kaluar dina zakar ataupun dina hasnafah, sehingga para jamaah sadayana diantawis anu matak ngajadikeun urang wajib adus teh hiji nyaita wa khurujul mani. Al-maniyu ma'un abiyatu yatadaffaqu hala khurujihi wa yakhruju bisyahwah. Dina mani teh para jamaah sadayana cairan anu bodas khurujihi lu kaluar yatadaffaq anu muncrat sehingga kaluar nate kusabab bisyahwat kusabab ayana syahwat. Ia bila mana keluar cai mani hukumna wajib kedah adus ngan teu batal wudu.
itu sete lamun kurang nyata dina ilajul hasapah kumalamun istimna istimna teh kurang mah ngalap suka jelema yang keluar manina ngalap suka ku sabun itu kumata hukumna nu kitu dengkeun mampasin jadi dengkeun budak merak ya sabar mah budak marah hungkul jelema nu boga pamajikan ge resep aki-aki ke tanyakeun resep teh resep cek aki teh bosan ningali ini teh gitu bosan urang ka pamajikan bosan teh coba kemudian bosan teh ka pamajikan selalu selalu bosan ya saja mau bisa ditukar torok kok Marin tadi kini ilmu tah ala kita gering ya kita katakan pantes para jamaah sadayana boboh mah leungit sanding ge cinta teh leungit tah nu dirang cinta teh tah boda cinta ngomongnya sabakul cinta padamu akan cinta harita kene muntinya mah teu karunya kewajiban ditulis itu bertorokeun Masya Allah pamajikan teh gede jasana urang kita para jamaah sadayana jasana mun teu ingat kana jasana itu para jamaah sadayana Masya Allah eta kanya timbul kanya kasayang urang kan jadi pamajikan da pamajikan kayak gitu kan ningali urang teh keseun sarua wae hayangna mah hayang lajeng wae kitu teu ketorokeun jeung buruk Masya Allah sarua wae para jamaah sadayana gitu Masya Allah Gusti. Nah kade awas sing hati-hati lamun jelema resep lamun cek bahasa ayeuna mah onani teh lamun kabogona sinani lamun si depi mah odepi itu sing hati-hati lamun karesep istimna awas hukumna dosa enggak gabah kade daripada engke berenang pemajikan teu boga daripada kana B mending kana pihak Masya Allah Gusti urang lamun kana B wajib adus teh kira-kira cuma sok kayaknya Hamadin mun diasupkeun kana wajib pernah tuh Hamadin jangan Masya Allah Gusti dah kita Hamadin berikutan hantar lingor cantik gitu Gusti dah tapi kaki teh tetek itu kade dosa kade sunat gimana lamun jelema resep kana onani punten akalna bakal terjadi setiap waktu ieu budak kaayaan stres loba pikiran hayangna teh lamun keur jenuh hayangna onani wae panyakit nu paling hese eta tunggal gapah kali sinu matakan urang sing hade sing teliti ka anak lamun ningali HP Masya Allah bejat eta teh otak generasi teh gitu teh bejat matakan sing palinter urang ayeuna jadi kolot untuk kaeletin budak tong katipu ditanya kurang anak saya kenaon keur nonton kiai air si orang teh lain nonton kiai keur batut-batut hati-hati kade lamun resep jelema nonton kana nu kitu secara otomatis rusak akalna sakwatna bila mana tumbuh kajenuhan hayangna teh kadinya jeung kadinya teruseur-eur eta dosa Masya Allah dosa Masya Allah malah mah ya dengek
jelema anu istimna anu ngalapsuka karena kamaksiatan karena ngaluarkeun spermana sehingga keluar ke sperma lain ukuran anu halal carana lain halal sehingga ke jelema tukang zina jakarna keluar tina jakar spermana maka ke jelema di alam kuburna bakal bau bangke leuwih bangke luar biasa bau akan jaga ingat tadinya mah bau ayo mah cangke pahit bau kene ya kita cangke pahit bau terus bau pada masarena leungitkeun jauhan kitu jauhan Masya Allah punten pada jamaah sadayana abdi kantos nyaksian ka jelema anu resep kana jakarna main di pentil ka awewe anu makhluk entong sok udah adet karena mulai halal dek kana pihang ke dek kana bujur sapi ke ulah imah cenah da kumaha salah uing da loba anu mundur eta mah emang bener dilayanan gitu banyak urang gergi aya loba mundur geus dicepkeun terus Masya Allah Gusti dah lumayan begitu tah sing hati-hati lain hak nama awas ke bila mana mautna jelema nu tukang zina jakarna secara otomatis bila mana maut tek dina sakaratna engke bakal gudang wae gudang di paling kompon ya nangtung deui bingung nggak jampena iya jampe Allah majani apa bingung coba sok jelema tukang ngajampe anu sakarat udang tah eta na Jakarta tah sok dek kumaha ngajampena lah hese tuh ngajampena mending kene jelema payah bari molotot mah bisa kena dijampe geus kurang tutupan oleh makan bisa kena mana jawab sareta eta nepi ka kitu tah siksa teh masyaallah lagu ditambah aja banjirina sakarat eta kotoranana tina duburna keluar matakan jelema lamun naon jelema naon eta kan urang sok diwartonan gitu saking kuat kuat tahan nahan sakarat anu luar biasa jelina sehingga keluar kotor teh keluar matakan lamun mayit sunah ditangtungkeun ditekan beteuna supaya keluar heula BAB-na kotorna alek dimandona dibersihan ieu mesti da praja masa dunia Allah ya karim kita awas hati-hati tah hindari awas orang geus ngaji aya mah hindari dosa eta teh urang ngomong ka batur amane mah tukang maksiat geuning urang ge di imah geuning tukang maksiat kade akan usahakeun aya di penting teh minimal jam 3 mah udah istighfaran sadaqah nu bagus mah kieu jelema urang ti penting wae Allah kamu berarti kurang 60 benar dek 100 Allah supaya ngaleuleuskeun kana hate teh leuleuskeun supaya zikir teh nyecep zikirna manakib nyecep manakibna ieu marantang manakib itu mantap antara hati jeung lidah teh berbeda pada zaman saya nah Istimta temenan kan haram dosa mana nya makasih nya aya mah geura penahan nya kalian itu masyaallah hindari wing terkuat sahwat teh puasa aya 13 duit mah duit teu boga dengan gaceng wae gitu
Geus we puasa gege beureun paeh ku puasa gitu. Puasa teh nyegah kana syahwat rejama sadaya. Nah, di dia para jamaah sadayana sehingga tah bila mana anu ngaranna sperma mah ngaranna mani mah cairana bodas anu kaluarna sehingga munsrat langsung waya akubu furujabu futur sehingga sanggeus beres keluar eta cai mani maka karasana teh lemes gitu, lemes. Cai mani mah beda kan guys. Al majyu ari cai maji mah maun abyadu rokikun lajiz yahruju inda sawaron syahwati bila syahwatin kamilah. Lamun dina maji mah majyu dina cai maji mah maun abyadun cairan anu bodas nangan bening. Ari tadi mah cairan mani mah bodas nate henteu bening, ari ieu mah bening. Heran cairan teh heran sagedengeun tina heran lengket matakan bisa dijen lem maji mah itu maji teh lengket. Kumaha ieu terjadi naik keluar cai maji mah yahruju inda sawaron syahwat bila syahwatin kamilah kernalika bergejolak nabirahi tenepikeun kana klimaks ieu ngaranna cai maji. Ai tadi mah mani mah aya syahwat, begitu syahwat begitu hantem dina syahwat nepikeun ka klimaks eta mah mani. Ieu mah sabalikna henteu nepikeun ka klimaks keluar mah keluar cai tina jakarna ngan bening ngan putih dirinya bening sehingga rada lengket. Tah nu kitu mah ngaranna cai maji. Maji katanya cai maji. Kunaon sababna cai maji? Seperti kieu. Urang hayu we ningali awewe kitu nya, ningali awewe teh liwat ningali ke awewe teh liwat masyaallah. Kan gede-gede seuing bujurna masyaallah. Ditambah susuna kita masyaallah tingalikeun polototan itu molotot gitu gitu ayo kieu ai teu karasa begitu lila kalilaan urang teh tingalikeun we gitu keluar cai teh ngan taya syahwat. Maksud taya syahwat teh nanti dinya henteu bergejolak birahina henteu sapertikeun urang dina mani. Ai mani makan bergejolak heula, urang bergejolak birahina keluar munsrat eta mah mani kusabab aya bergejolak birahina. Ieu mah maji mah teu bergejolak. Itu we urang murid nonton ningali bujur sapi masyaallah ieu halus-halus teuing dibayangkeun urang teh bujur sapi teh sapertikeun pimpingna atuh. Itu ayo ngalikeun urang teh ieu kitu nya. Bujur sapi teh masyaallah ku indah eta bujur sapi masyaallah. Dibayang-bayang urang teh didinya. Bari ngangon teh eta Bang Qasim. Itu dibayang. Jadi Ustaz RW tadi ke pasar hewan, masih memang sering nongkrong teh akibat itu sebenarnya. Jadi begitu nonton, di pasar hewan teh ki adek ningalian bujur kebo dari bujur sapi, nongkrong, mari ngopi kieu tingalikeun we, kieu bujur sapi teh. Itu bayang-bayang terus ai teh karasa teh keluar tina Jakarta. Tah begitu ngaranna maji. Gitu maji. Kumaha nu kitu adus tong? Nu kitu mah teu wajib adus. Ngan wajib wudu eta mah batal wudu maksudna. Begitu batal wudu posisi cairan eta teh cairan najis. Najis tah. Jadi lamun salat teh eta mah tetep teu meunang dipake salat. Kecuali urang mani, ari mani mah henteu teu najis kade. Pasti urang penting tempur itu
karena samping. Kumaha ieu najis teu najis. Usap teh hukul kepretan geus usap hek bawa salat geus sampingna teu masalah. Itu dan teu najis. Tapi lamun cai maji mah najis. Najis. Coba kita bisa rufakin di cai ini. Yes. Mesti nontonga etaklah orang dina perkara masyu cai maji awatyu maun abyadu sakhinun kabir yahudu badal dom au indah hamli syai'in sakir nukatilu nama caina ngaranna cai wadi tadi mah maji air nama cai teh cai wadi nu kumaha cenah cai wadi mah ma'un abyadu sakhinun kabir yakhruju ba'dal baul au indah hamli syai' nu kieu mah caina bodas ngan bodas teh bodas tak kasar ini bodas tak kasar begitu kasar nu kieu mah caina teu herang teu bodas ngan kiru caina teh kiru gitu. Nah, iya mah gitu sehingga kaluarna kiru tak iya mah anu disebut nate lamun urang kaluar tina cai wadi mah aya sababna au indaham disyai kusabab aya nate kaluar nate keur nalika urang mikul beban berat lamun manggul teu kuat begitu manggul teu kuat aya we kaluar tina jakal maka eta teh disebutna caina cai wadi pada jamaah saya. Yes, jadi hukum pikeun cai mani mah wajib adus ngan teu batal wudu dan eta mah kusabab mani mah eta mah thahir suci caina. Tapi lamun cai maji jeung cai wadi mah hukmuhuma kal baul hukumna disarwakeun jeung cai iih gitu. Fayang qudoni wudu'a maka eta mah batal wuduna wa huma najisan eta mah duanana wajib jeung maji eta mah hukumna najis tah. Guys, kurang rajangkeun para jamaah sekalian. Alamatul maniyyi yajibul ghuslu ijawi tidak hajir alamat. Ayat ciri-ciri mani. Ayat ciri namanya. Jadi ayat cirina. Nu kumaha cirina cai mani? Ieu mah sarua wae cenah termasuk dek lalaki. Wal mar'atu misur rijali termasuk aweges diupamakeun sarua jeung lalaki. Mana cirina? Cirina pikeun cai mani teh hiji atala zuzu bi khurujihi ay yakhruju bi syahwat. Dina cirina urang dina perkara eta disebutkeun cai mani teh kusabab eta kitu dina keur nalika kaluarna teh eta kaayaan kaluarna teh kaluarna teh nikmat. Jadi ngeunah kaluarna teh cai mani teh itu lamun kaluarna ngeunah terus kusabab dirinya aya bi khuruji syahwat kaluarna teh kusahwat eta mah disebutna cai mani hiji cirina. Ya lamun teu make nikmat mah teu make syahwat mah lain cai mani. Gitu. Lamun teu kaluarna nikmat mah lain cai mani. Gitu. Eta mah anu nikmat mah cai mani nikmat. Masya Allah eta kadamelan Allah tah ngeunah pangeunah-ngeunahna eta teh. Insyaallah dengan Dewas. Dah kata Dewas.
Singkat deh, sarwa teh awewe, punten. Awewe ge sami cobaan tingalian ku awewe. Sarwa awewe ge. Ngan sing hati-hati awas, sing hati-hati. Lamun lalaki eleh di ranjang. Ieu nu nimbulkeun kecewa ti awewe. Oke, itu dari jampen apa tinggal ini? Itu masalah kade. Ini bahaya dina kitab Fathul Ijamah timbul dina ukudul janji aya para jamaah sadayana lamun lalaki teu kuat dina nalika keur jimajin pamajikan nu difaurkeun mah kurang kapuasan kudu jadi pamajikan. Akhirnya tertimbul lah segala rupa perselingkuhan. Itu tuh ingat ya. Nah, kumaha carana kieu pada jamaah sadayana. Carana dianjurkeun cek lajna kade sing telat kieu dengekeun hadirna. Dengekeun hadirna dengekeun. Tapi aya pamimpin mah tong maka pamimpin tong maka men. Ya itu penting perkara itu gitu. Penting ulama geus diatur ku ulama kabeh urang teu kudu make obat-obatnya. Geus nageung. Ieu teh kamerahan dina rumah tangga. Cek saha teh cenah. Cek Ibnu Munkadir dina kitab Faidul Qadir karya Syekh Abdul Rauf Al-Munawi kade. Supaya kuat, supaya tong elehan jumanya karek dipacok eleh, waduh bahaya teh. Aduh, tenganan lemahnya awak we mun awak teh beja. Jadi aya dongeng baheula sok bisanya. Didongengan gitu aya Jakarta leutik aya di bulan-bulan kitu nya. Make benang. Masalah eta dongeng sok kadengan teh ka ayeuna. Kita begitu diasupkeun maca tenang teh di jero geuning mah salat teh. Bisa diteruskan. Masalah gitu lagi. Kumaha cenah supaya kuat. Kitu jakar urang teh supaya kuat. Siapkeun samemeh urang tempur siapkeun cai. Caina tong saende. Sagelas we kitu nya. Begitu sagelas. Sagelas ye. Ge kurang doaan. Mana doana gini Allahumma qawwili zakari gitu Gusti kuatkeun ieu kelepet jika dilatenkeun bisa sarua sih jadi bisa mesti dilatenkeun mangga gitu karena si bedas kurang Gusti dah Allah supaya samar aja Arab kan tengartieun laturnya Allahumma qawwili zakari nyambut latur-latur naon itu lu menyaham orang teh siserian gitu masyaallah Gusti dari hampir berapa episode ya pengajian iya bisa gitu jadi dari soalnya lamun cara dino karyana moal tuntas pembahasan ieu gitu moal tuntas ayeuna mah tuntas baca Quran. Eta mending setuju mending. Puasa 2 minggu Kang. Puasa 2 minggu teh kudu ieu. Tinggal mau bakal kaya mah kade jeung lawan. Ganti tah. Foto kopi jeung loba. Sabaraha Udin batur ge harayangan dan eraeun. Ya kumaha Udin geus foto kopi eta maharna kita ya maharan. Maharna 50.000 kan bukan aya maharan. Gitu hese ya teh para Jawa sadayana. Ya mahal itu asal. Doa baca tacai teh kurang siapkeun memede tempur ya. Siapkeun cai, dicai kurang harapan diajar jadi ieu we tukang jampe heula eta mah.
aja di majikan orang kepercayaan ge gitu lah. Pembina teh dek naon sebenarnya bapak budak dek ngajampe gitu gitu. Ngajampe ngajampe hulu. Cek eta pemajikan emang lihat dulu kubu ieu dulu. Geus dah ya. Eta geus dah ya. Masyaallah. Tadi kaki teh ya. Kitu tah. Tah. Doaan Quran. Allahumma qawwili zakari fa inna fihi sholahan li ahlihi. Kita 11 kali tah baca. Untuk bari perem, kita majikan besi rumah pen. Ayo perem, ayo pemajikan mangkat. Atau tek kumaha urang. Ngajampenya. Eta tahu wa qauli zakari fa inna fi sholahan li ahli. Baca Quran 11 terus. Beres dibaca eta itu dirinya oleskeun tah caina kana hulu budak. Oleskeun tapi cairna kan entong cair panas itu budak ngecing kundung keleh itu nama kita oleskeun diajar ngajampe kali-kali entong mah arot wae nya ulah diajar sugane bener gitu bagus cocok ya tak orang bisa ngajampe batu kan lumayan gitu gitu. Nah, dioleskeun kurang gitu, oleskeun terus karena hulu budak tetah itu cenah heran tetong tabami ya ulah tabami nya ulah minyak. Terus dirinya nyokot we endog hayam kampung itu endogna nu beureumna tah hijikeun jeung madu urang inum we langsung jadinya itu pokoknya mah ting bararodo mah tergantung kehusuan doa we. Betul semua elekene wae. Masalah Gusti dari ya Allah ya Karim, indah ternyata agama Islam teh indah, urang geuning diatur, Allah tetepi kalinya diatur terus diatur. Nepikeun ka urang cara dina gimana ge diatur penting naon diatur kitu tah diatur kade jima teh hiji urang lakonan jima ayat ti ahli ilmu cek ahli hikmah jima jelema lamun dina pentingan Jumat gimana pentingan Jumat ke wa fi lailatul jum'ah yasiru waladi hafizun fi kitabillah lamun jelema jima dina penting malam Jumat ke lamun lahir budakna eta budak bakal jadi jelema anu hafal kana Al-Qur'an. Altakan diguyur malam Jumat mah itu tong dingke-engke malam Jumat mah tong dingke-engke teh malam Jumat itu malam Jumat mah khusus istimewa. Jadi lamun hayang boga budak tahfidz hafal kana Quran kana kitab Allah fek lakukeun dina pentingan malam Jumat. Kumaha lamun kita pentingan malam Sabtu? Lamun dina pentingan malam Sabtu mah cek ahli hikmah kada cek ahli ilmi dia lakin qala ahli ilmi ahli hikam fi lailatul sabti yakunul walad majnunan lamun dina pentingan malam Sabtu mah ngalakukeun jima dina pentingan malam Sabtu budakna engke jelema lahir bakal gelo. Tah, ieu aya malam Sabtu ini. Yang paras malam naon tah. Itu tah. Gelo.
Urang teh sarua aya geloan saeutik. Itu bapak urang naon-naon baru dihantam. Ma urang teh ujungna mah lalajo hayu, jepongan hayu. Rada gelo budak teh. Karek satengah gelo eta. Jadi gelo teh burung wae. Itunya lu bantu gelo ya. Jam 1 tah. Malaman Ahad fi lailatul Ahad yakun walad sarifun dzikri bari al-zaliman lamun dina peutingan malam Ahad mah cek ahli kitab ieu anakna engke bakal ahli dina nyopet dan ahli kitab lain ahli kitab ya gitu gitu ahli nyopet naon nyopet barang batur atau nanti zolim baru zolim akibat itu cek ahli karena itu dina kitabna batur bisa itu berarti tak lain malam Sabtu malam Ahad. Wa fi lailatul isnin yakunul walad fakiran aw miskinan lamun dina peutingan malam Senin. Senin ya. Lamun jelema jima dina peutingan malam Senin maka bila mana eta jelema teh boga anak-anak bakal jadi anak anu tawadu rendah hatena teh masyaallah. Awradian biamrillahi wa qada'ihi atawa eta budak teh bila mana kelahir eta budak teh bakal itu kana naon anu diparentahkeun ku Allah jeung anu naon anu geus diqodokeun ku Allah ka dirina bakal jadi ahli qanaah eta budak masyaallah. Malam Senin goyo tah malam Jumat malam Senin gaskeun dirinya mah tong direm-rem ulah masalah istilah urang iraha daek nanya atuh urang mah itu ira daekna make rangsangan gitu engke awas aya sifat-sifat istri anu solehah ieu urang pemajikan urang asupna solehah apala itu aya sifat-sifat kade awet teh kudu siap kade gitu kudu siap ti dieu para jamaah salehna tah eta mah dina malam Senin ieu teh kudu kompak para jamaah salehna kudu kompak lantakan di antara sifat awewe dina kita buku dulu dan aya sifat pamajikan anu solehah anu solehah mah kieu pamajikan teh mun urang hayang pamajikan solehah panteu misalkan ba'da salat isya tatayabat lamun ciri awewe nu solehah mah geuninganan para jamaah sadayana lamun beres salat isya eta tidinya pamajikan teh geuning semprot kanan semprot kiri lain di autan atuh singkira we make autan loba nyuk teh atuh salakidapan mah bareng dirinya mabok ieu mah seungit awakna seungit masyaallah eta sifat alun solehah pamajikan urang eta lamun geus isya sok make minyak seungit apa tah make balsam masyaallah mantap timbul dah tu orang pemanik tempurna urang we dioles-oles ieu bulu budak terus dijampean Allahumma qawili zakari aya ditinggal teh pamajikan ngahented we di sisi wangan kan teu ngeunah atuh meureun aya teh seungit mah masyaallah pujeun keur sareueur ditambah atuh pan bau masyaallah deuk mah solehah atuh cenah kajeun bau-bau oge anu pentingan geuna we engke mah sok seueur akhirna
Masya Allah. Hiji tah. Hati-hati tah pemajikan tah. Makai minyak sengit di sholat isya teh siap. Maka dua. Wala bisat siapaha wa atat ila farosihi. Lamun awewe nu solehama wala bisat siapaha. Make pakaianana pakaian anu khusus pikeun tempur. Iman dek asupan dek hasil salaki atau kan makare pisingkir we. Emang dek ngajakan numpang gitu. Maraton. Atau salaki kan bingung geus aya sawat ge. Hese begitu dek muka calana pan bangga calana nu kitu calana. Memeh muka ge geus korea beula. Geus praktis. Pangmelikeun awet tah dirinya penting tah meli baju khusus dengan tempur itu anu memang serba tipis itu imah teh digembok heula. Masya Allah sing bener we pakai baju teh jeung sareng ketinya siap-siap tah sulitan ieu na make calana tong make calana ulah. Ya betul nama geus dibuka bajuna celana macet yang disejadi terus gitu maksudna masalah. Geus da kada eta pemajikan urang kira-kira eta make celana manteu. Geus siap sadia, geus siap kada. Geus tong kudu ngahesekeun salaki. Cuma salaki kudu muka keneh wae. Ulah kade aduh tinggalan. Tah kudu siap tah make pakaian anu khusus dipake kangge urang bercampur jeung salaki kawajiban kan. Awas. Awewe mah lamun lalaki hayangeun iraha wae kudu dibere. Mun teu dibere dosa lain kira. Kajen teh ngaji luhur onta awewe kudu siap ditangkepna. Mun lalaki hayang kajeting luhur onta jadikeun menjadikan kada ya mai luhur kasus ge embung ngijeb ka salaki bahaya eta terjadina perselingkuhan eta sing hati-hati awe kan ieu ngaji teu mau pemajikan sih mau pemajikan lagi coba eta mau aja ya ke dibere kitab lah kitab bejakeun tah ka awewe tah gitu ngaji teh. Oh, atuh yang anu kitu mah hese. Coba pemajikan urang gitu teh kira-kira. Geus sareuri we da berentuh kitu mah. Nah, wa taqila firasihi lamun awewe anu sifatna sifat istri nu salehah mah wa taqila firasihi lamun salaki Gernalika ngedeng dina kasur teh eta awewe teh datang ka salakina bari jeung ngomong alaka hajatun fa innaka natau hajatun kana ma'hu salaki kuring anu kasep ieu bapak sia kuring teh ieu dek dipake apa moal penting ayeuna naon jangan we. Ya urang nepi ka kolot kieu pernah ditawaran kan. Nu aya ge gedeng-gedeng kitu kurang teh nya di talian awe teh lompatan wae pan. Gitu. Gusti dagung. Ya nepi ka kitu jauh lagi alamat tinggal eta sifat-sifat awewe anu saleh. Nawaran, awewe teh kudu nawaran. Mapas ya, ieu hayang naon penting ayeuna teh dipake moal ieu. Ieu geus siap ieu baju tempur mah ieu. Ieu awak geus seungit. Baju tempur disiapkeun jangan nyalira. Sok habi dek dipake apa moal ieu. Penting ayeuna tong teu nganggur. Bisa. Gusti, tadinya tawarkeun tah awak pamajikan kanu jadi salakina Masya Allah jaba dilipen diudak disedo pakaian tempur pakaian tidur geus teu make calana
tawar ke dirinya bapasnya ndek akang ya neng teh diambil pahwa penting aja masya Allah diiskan hati teh asal teh lamun nganapkahan ge 100.000 sampai ge daek gitu ya gitu ya masya Allah ya mau karek geus moel ge cenah kitu nyijak beas Bersih dari Allah ya Karim. Kumaha atuh ieu? Salah neangan juga nya. Salah neangan. Itu tah, masya Allah, fantasnya awewe mepang babarina asup ka surga babari, ka neraka babari, masya Allah. Nah, nyak itu kayaknya ari teu boga salaki mah ulah ditawar-tawarkeun. Ah, ieu teu boga salaki urang tawarkeun, ka salaki batur ulah beblek. Itulah urang pamajikan kanu jasa salakina tawaran. Lamun urang dibaeudan wae ku pamajikan, hayo we tah. Wae warung ditawaran panawe warung mah bager geuning. Akan kadieu heula jabaning bersih jabaning harum masya Allah eta awe warung nepikeun ka disedo naon dek siap ngalayanan salaki batur pamajikan urang atuh nawaran masya Allah itu tah cek akang teh cek salakina teh kieu neng penting ayeuna mah moal dipake ieu neng akan telaleseuh da panitia nyaeta hiji endog nage eueuh maduna eueuh doa nama aya Allah maqawili jakari moal maka diangge neng penting ayeuna mah tidinya keneh harita pamajikan ganti baju nu tadina jeungeun perang ganti kumung kena aya tadi ganti kedudukan kena ganti naon cenah kumung kena tidinya sehingga fi masoliha hatta tusbih eta awewe lamun teu dipake ku salakina langsung angge kumung kena make mung kena langsung salat tidinya ka tempat salatna nepikeun kasur lo ese ada apa tadi? Ese. Urang mah meni hantem aing geus sinetron teh pamajikan ninggal sinetron urang hayang gila. Nungguan anaknya berepisode-episode. Iya ada di berena. Yuhan salakinya. Nungguan awe hayang kade tong buat awe hayang karek teh daek jeung salaki epel masalaknya hayang teu dibere dosa nu kitu teh kitu dosa kade pasti lalu ieu teh cara naon itu cara naon wal anda siabaha wala bisa siaban akharan lil ibadah lan kasobat fi masolihata tusbih lamun eta pamajikanna moal dipake ku salakina maka ganti wae tah bajuna lil ibadah pikeun ibadah ka Allah hatta tusbih tapikeun ka waktu subuh masyaallah nah aya tah kos kumaha ke siksaan-siksaan awewe anu ngalanggar kana aturan Allah keur nalika diajak ku salakina nyadakeun awewe ngan lamun ngaji di awewe moal darahe teu laki ngabahasna jadi asal teh lamun kitu teh ngomong hungkul gitu kan nah guys eta sifat-sifat awewe anu sholihah minimal awewe teh daek ngalayanan kanu jadi salakina kade lamun urang mere dahar atana pinyapkeun kadaharan pikeun salaki ulah poho bere poho bukanana siapkeun siap
kencaina salah kita, masya Allah, iya mah, meredaan ka salah kita, meredaan, doang itu sanggup di dalam dan sakitu, kadek si Rafi dosa itu teh bukan itu dosa, bukan teh, tinaulan ka salah kita dosa, salah kita hayang daan, begitu hayang daan, tuh coba teh kawa, kita ke dapur, kita mah, layanan, coba harus begitu kan majikan. Gelayan antara aidang. Hah? Bintang naon? Bintang diusir. Sabarnya lain para suku, mau udah tiga jalan gitu. Lain para suku ini seorang nggak. Iya penderitaan salaki ya. Penderitaan salaki. Jadi mah asli ya mah. Kata gitu, orang teh disiksa tadinya, orang teh asal tegerahan begitu beres dahar, masya Allah, popokan itu hal itu teh mantaknya disiksaan, teridon salah kina, pusingin salah kina, beban doa Allah turun dirinya haritakan kalau majikan. Mengatakan singkat hati salah kina kudu gede kasabaran, itu tahun bikin ayat memenduti Allah, masya Allah, hesenya. Ulang hese majikan baru ayo dapat sorangan nyamuk kita penting kita nyamuk sorangan itu masya Allah. Nah pelayanan kan loba ini lamun timbul tah itu di rumah tangga masya Allah mual ayah perselingkuh hati saja banget mual masya Allah minimal atuh layanan itu layanan hayang dahar waktu dahar hayang dahar ya siapkan pemajikan teh dahar teh masya Allah tadi kurang balik capek gitu usaha nah teh ieu mah peujeut capek usaha keluar duit ke menang saeutik ke baru sih pamajikan dipakai tatakeun meuli kita ka dapur itu waduh eta mah panas geus dodar geus insyaallah Gusti tadi mesenya. Nah, kembali pesing-pesing kin urang pembahasan dina ungi-ungi naon-naon wae. Anu memang urang cek kalingkang jadinya dina perkawis urang nyata dina masalah dina pertingan malah pertingan wae dina madana dina dimanya dina mungkin saya pertanyaan nanyakan japena Insyaallah. Parawi tinggal parawi. Ayo lagi. Sing ini kumaha pertanyaan apa? Masyaallah Gusti. Seperti awal kan anjak ke pamukatna teh nolak dosa gitu. Dibalik apa? Lalakina nu nolak gitu dosa. Tadi kan geus di Awalnya nu dosa, ieu mah lalakina nu nolak. Cara rapi aing teh gitu. Ya Mas Sambul sih sebenarnya. Di Sambul jadi untuk yang pembajikan ternyata orang kayak gitu ya. Iya. Kurang tetap kudu aya keadilan. Loba awe hayangan tetap layanan. Itu. Layanan tetap. Da awe kan aya waktu-waktu nasa. Malah mah sabar malam mun ditinggalikeun dina sawah mah adeuna kene awe we. Awe mah sawatna salapan. Gitu. Ngan akalna hiji. Lalakina sawatna hiji. Akalna salapan. Matakan awal mah sahayang-hayang naik jika ada hayang. Padahal mah awal mah lain kira hayang. Beda jeung lalaki, aya lalaki mah sawatna teh salapan, matakan lalaki mah togol hayang teh, aya hayang nangkep sia sia. Sok togol urang lalaki mah. Gitu, hiji ge sawatna teh hiji. Gitu. Akalna salapan, matakan lalaki mah lamun ditolak ku awe teh neangan cara. Kumaha cara supaya menang ya? Ya awet teh ya. Ya kusau gede teh sawatna.
detail nggak cara da akal sarapan ngan awe mah akalna hiji katakan awe mah tereh babari 3 brusna sawatna itu panjang lebar akal matakan dina pemimpin itu di kedah lalaki teh kitu itu pada zaman sadaya beda sok geura aturan awe jeung aturan lalaki beda gitu akal awe jeung akal lalaki beda pada zaman sadaya awe mah jika ngambil pintas wae gitu benten jeung lalaki gitu coba bawa awe ka pasar tunjak tunjuk teh teu pikiran naon ya tunjak tunjuk beda kahayang tapi lalaki begitu nunjuk teh mikir lah aing pintar di mana ya beda cerita gitu ya itu aya perbedaan antara laki dan laki gitu nah cek Siti Robiatul Adawiyah kenalika Imam Hasan Basori itu badai ngalamar Siti Robiatul Adawiyah dan kira pada zaman sadayana usaha si Hasan Basori teh nyengsek gitu sehingga didalilan ku Siti Robiatul Adawiyah teh kaula bisa ngajaga sakwat anu salapan akal hiji anjeun boga akal salapan sawat hiji tapi anjeun teu mampu eta nyagah kana sakwat anjeun jadi urang mah akal teh kajian akal salapan teh lobana kalindih ku saha ditopol ya topol di akal teh digunakan teh karena salah. Nah, tetap modin tidak aya keadilan. Tetap awe mah komo mun disayang teh kita makakan ieu cenah. Iki. Awe harus teh dua. Malas. Awe teh di antara nu halus eta awe mah halus teh di antawisna itu bila dia ada pandangan anu paling bagus awe teh nyata awe anu bergairah. Jadi awe teh paling bagus mah bergairah. Imah begitu tempur teh loyo. Itu bagus utama di angka gitu sih anu setruk. Aisyah sebenarnya hidup apa teh gitu. Kita tidak mana Jawa Sadaya. Itu bagus mah. Kumaha cenah teh supaya gitu teh. Jadi nggak hebat awe teh itu sebenarnya apa hirup jadi kieu cenah kunaon awe sunah dihitan sunah dicokel maksudnya dicokel teh pada zaman sadayana eta teh supaya bagus cenah nimbangan jadi bagus jadi lamun awe dicokel keleutikna eta teh beda geunahna itu jadi masalah kalau jika orang keleutikna dicokel apa itu beda geunahna dicokel itu beda geunahna matakan lamun boga budak awe cokel ngan bedakeun tadi antara awe jeung lalaki ari awe mah tong dirame-rame cokel ulah gitu tong rame-rame awe jeung geus kolot kumaha cokel tong cokel ayeuna besi daek kamar teh masa teh ieu geus dini cokel atuh cokel sama ke garpu saya baru foto ke Bang Udin, itu tuh ada jasa catnya dulunya, itu pikirin catnya masalah itu, nah nu bagus mah itu, katakan awe, lamun sama tuh terkending salah kira tipu teh kudu bergairah, ulah tuh bergairah, bejaan mengajikan orang, mas ya. Aing teh hayang kasih teh sing gairah atuh kieu. Urang teu gairah. Aing kumaha gairah atuh aya duit teu boga. Masalah. Kade ke aya dina anu timbul ngajadikeun ka anak ge aya timbul ka anak lamun urang kenal KS ngabahas masalah ieu. Ulah kada. Dina kenal ka urang KS jeung salaki entong ngabahas bias, entong ngabahas duit, entong tunggu saya asa di surga we duaan gelak ge salaku ge geus beres mah lieur deui duaan ieu nya wadina ada pertanyaan saja teh terus baik bersihan
memaji gitunya, kayak maji ketika di jalan, kumaha cara? Oh, salamun dina maji jeung maji, eta mah kan beureun maji jeung maji teh pan beureun sarua jeung najis duanana, caina najis, kumaha sih urang ngabersihkeun cai najis gitu. Yang calanana di semua. Mohon, anu sakira-kira urang yakin da sok eta mah kan lain ngepel terus cai. Eta mah sarua jeung kintal gitu. Kintal. Jadi lengket anu lengket kan berbuah ka mana-mana. Eta mah tos wae kubahna sebagian eta we. Cai biasa. Cai biasa mah. Cai biasa gitu. Jalan gitu. Eta mah cai biasa gitu. Besing manggasim tah eureunnan nya. Jadi punten para Jawa Sunda beungeut anu ahli anu istimna mah anu sokonana mah kanyawan beungeut. Jadi mudah Pak Ro. Jadi kadek awas entong dibiasakeun entong bahaya engke bakal di kuburna bakal bau jelema tukang jinah di kuburna teh bau lu di bangker bauna masyaallah kadek sing hati-hati nya bager gitu nya eta mana di sebelah misalnya seperti ini baca eta insyaallah ya saya pertanyaan oleh jemaah sedena usahakan nggak penting saya istilah orang terdina aku penting gitu kumaha gitu mengatakan di dalam kita sebenarnya orang teh ngajadikan ukuran gitu ukuran pikir orang gitu bisa nganyalkeun mana ieu mani mana ieu maji mana ieu wadi gitu ke beureun dina cai ge dina awe mah komo aya headnya aya non ayat darah head, ayat darah nifas, ayat darah wilada, ini ya, ayat wilada, ayat nifas, gitu. Ayat tetap penting sebenarnya, penting nganyahukeun gitu. Insyaallah, kita orang salih pembahasan pada jamaah sadayana, orang salih itu kurang berhubungan dengan masalah ini ya. Aja kau dilemparkan karena perkara sejen anu satu kau aja caiman ini ya. Begitu nah para jamaah sadayana tetap ieu teh hukum ti Allah, ieu teh keterangan ti Allah melalui kitab-kitab anu tos dikarang di para ulama, di para sholihin, urang tuturkeun ieu teh nyata jadikeun hiji motivasi terapkeun urang dina kahirupan sehari-hari intinya. Jelasna ade urang dina perkawis ieu awas hindari hal-hal anu bersangkutan izin mani anu mata ngaluarkeun mani tapi dipulkeun cara kamaksiatan jauhan tadi urang teu kuat ningali hiji perkara anu sakira-kira mentak bahaya jauhan lamun urang dina HP teu mampu ngahindari peupeuskeun HP-na mun teu mampu itu entong ditonton wae kade sing hati-hati kade eta teh perkara mungkin teh bakal ngundang kali mata ti setan bakal ngundang mun geus katagian jelema katagian itu pos ibaratkeun katagian dina game katagian itu sing hati-hati matakan urang awasi kurang anak urang awasi kurang sing teliti awas pergaulanana HP-na tingalian untuk berpikir budak can tumbuh di mana sehingga tidak bisa filter mana ia haram mana itu haram ayeuna kaenakan dina kamaksiatan ningali budaya itu sehingga akan tetegenan dina kamaksiatan setiap manehna ke dina kahirupan jenuh jenuh neangan kalimatan lewat itu tadi esek begitu teh ngilang nantinya esek aku kituna mudah-mudahan urang ku ngaos manakib ngaos tikir, ngaos tawasul, insyaallah mudah-mudahan kurang sadayana sing dijawabkeun tina sagala rufi kamaksiatan sing dipasihan kekuatan dina ngalaksanakeun kataatan ka Allah termasuk mudah-mudahan urang sadayana sing kenging karo hati Tuhan Syaikhul Qadir Jailani insyaallah urang kepada jamaah sadayana berarti urang teh mencit sampai teh dinten Sabtunya Sabtu isuknya wengi rasan wengi baik gitu minggu eta mah ka para jamaah sadayana urang gerakeun manahna sebab pangabutuh mata ayat tuntungna terus-terusan urang korbankeun harta bikin urang geser sapi para jamaah sadayana insyaallah
yakin para jamaah sadayana eta geus dikorbankeun ku urang kangge diberi sapi insyaallah eta bakal dituntutkeun ku karidon Allah di karena kita satu jalan insyaallah kita urang saksian wae kita urang di akhirat bakal ikut ku sapi anu geus urang dikorbankeun insyaallah teruskeun lajengkeun mangga anu pilih laluasa dina ruanganna mangga kita langsung insyaallah mudah-mudahan urang ngadoakeun mudah-mudahan urang sadayana sing bawarieunan nyata kemudahan dina usaha kelancaran dina usaha sing dipasihan rezeki nu halal barokah sing dikabul ka urang sadayana ku Allah sing dijaga ahli-ahli urang tina kamaksiatan tina kemunkaran tina kezaliman insyaallah mudah-mudahan ulama-ulama urang sadayana sing dijaga ku Allah tina bentuk radikal tina bentuk kezaliman tina bentuk kesyirikan yang sajabila insyaallah urang sadayana urang tahan sing aya dina naungan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang para jamaah sadayana wabillahi taufiq hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.